pamajikan. Bina-bina teuing lalaki mah meuli tabung gas. Tah, cek aya susis teh kitu tah cek ayeungan. Nah, ayo we ditu tadi tah beureun ku pamajikan naik wae beureun. Balik ikut kita. Oh, pamajikanana. Ka mana pamajikanana? Oh. Gua ka mana? Oke, naon rek tuluy masak deui. Lalaki mah bagian madang, untuk bagian masak. Buat jadi tuna lalaki bagian masak, madang, ulin, hiburan lalaki mah. Dasar si susis. Tapi lamun nampalin kalau tuh aing leuwih parah teh manehanana. Nyieuseur geunan dilakonan ku aing. Beneran aya nama tah. Halo bunga. Biasa Sabtu. Ya tempat dacan teh atuh bunga nambaginan keluar ikhtiar. Bari bahasa ieu mah, cer ikhtiar karek keluar. Ih, menusuk gitu, jangan marah-marah hati cantik. Sebarang cantik, cantiknya hilang. Nggak boleh marah-marah dong. Bunga udah makan. Makan dulu atuh sebelum kelilingnya makan dulu biar fit bunganya. Kasihan mah. Pancan menang atau bungaku, cintaku, kasihku, my hading bading sweetiku, acan kenging. Kalau muntos kenging mah dipasikeun ieu. Ini sok kabina-bina teuing. Ulah ambak-ambakan ah bisi tere kolot. Hah? Wah goda-godaan ya nama. Geus bukan anyar. Naon? Terus bukan nu lain. Oh, jadi ayeuna mah kitu. Jadi memilih orang lain daripada aku, hah? Ya iyalah. Itu masih spek, daripada belum gitu. Aduh. Oh, jadi gitu ayeuna mah. Geus teu nganggap deui kitu ka urang, hah? Wah, bener-bener tega. Buru-buru lah. Tengah beberapa tekan deh guys. Burit panas deh. Lu tacan kenging sayangku, cintaku. Kamu tos kenging mah dipasikeun ieu kan yang bunga. Nah, tayang apa buru? Ayo ah. Buru. Burit deh. Ketinggal. Maksudnya naon kalian teh? Naon maksudnya tadi? Alung-alung gitu. Kenapa naon? Bejaan can menang ceng teh. Kamu di menang mah dibikeun ieu ku aing genan. Makanya rekan ke aing. Cakok ku aing. Jadi temayar aing. Aman tah, Pak. Ayeuna poe ayeuna mah aing teu kudu mayar.